dina hiji waktos aya hiji jami ngantunkeun hiji jami Siti Aisyah ngantunkeun. Ibu terang Siti Aisyah saha Siti Aisyah teh? Siti Aisyah teh nyata putrina Kanjeng Rasul. Siti Aisyah teh nyata istina Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siti Aisyah teh ibunda Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain ahli surga. Eta nalika ngantunkeun Siti Aisyah. Siti Aisyah teh dicanak ku 4 jalmi. Anu nyana kana janazah Siti Aisyah teh siji Sayyidina Ali sarogena. Sareng murangkalihna Sayyidina Hasan Sayyidina Husain hiji sahabat nu jenengan Abidar Al-Ghifari. Nalika Abidar Al-Ghifari payuneun bade diselebetkeun janazah Siti Aisyah kana liang lahadna eta pidato Abidar Al-Ghifari di payuneun makom. Cek Abidar Al-Ghifari, "Hei sia tanu maneh teh apal saha ieu jalmi anu bakal dikurepkeun di dieu teh?" Taneuh teh ari celengkeung teh sugan teh moal ngawaler eta taneuh teh. Celengkeung teh ngawaler ruaskeun Abidar Al-Ghifari teh. Dasuan teh moal ngajawab. Aya we hatib. Eta hatib teh mun bahasa Arab mah haya soanten tapi teh aya jalmina. Mata lamun bahasa telepon teh sebatna hatib kapungkur mah. Hatib teh naon? Telepon cenah gitu. Bahasa aya mah tos telepon we, telepon manung kapungkur tacan aya hatib teh aya soanten tapi eta jalmina. Jiga ibu lamun teh mah tengah wengi eueuh jelemana hatib eta teh. Ngaretegkeun ka urang teh. Anu emak-emaan, lamun emak-emaan aya mah gigireun lain hatib eta mah hatib nu kitu. Ibu, nalika eta teh Sayyidina Abidar Al-Ghifari teh meningatkeun sapertos kitu. Taneuh, apal ieu teh saha? Ieu teh cenah putrina Rasulullah Aisyah. Ieu teh Sayyidina ieu teh sarogena Sayyidina Ali, Imamul Muttaqin, Imamul Mujahidin. Saur eta Abidar Al-Ghifari teh. Taneuh, anjeun teh apal teh ieu teh saha? Ieu teh Sayyidina ibundana Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain. Saur eta taneuh Sayyidina Abidar Al-Ghifari teh. Celengkeung eta taneuh teh ngajawab, "Ma ana maudi an-nasab wala maudi al-hasab wala nasab." Kami mah lain tempat turunan, ngitung-ngitung turunan. Kadek sok urang teh mah di alam dunya ngarasa bangga ku turunan. Di alam barzah mah di alam kubur mah teu wawuheun taneuh kana turunan teh. Ari ge turunan saha? Juragan. Juragan mana? Nabujur maruragan. Aya darah biru, darah beureum sarua naliyane kuburan. Ceuk eta taneuh teu tiasa salamet ti kami kajabi 3 golongan. Ceuk eta taneuh teh man kasura amaluhu man salima qalbuhu wa man khalasa amaluhu. Aya 3 golongan anu moal nu bakal salamet